Punten teh. Mangga Teh naon? bade meser minuman bisa pakai ieu QRIS? Bisa. Bisa. Minuman naon? Nya minuman anu lemon tea anu ku kaleng ageng geuning aya teh di dieu. Lemon tea nu ageng anu ku kaleng anu tinggal dipetek gitu geuningan. Aya teu. Aya ge eta bintang zero nu ku kaleng mah jeung. Oh, sanes satu mah abi mah tara kanu kitu minumanana paling aya teu anu Indo Cafe geuning anu di kalengan anu Aya, tuh aya beruang di kalengan mah larutan. Emang di dieu mah minumanna kaya dieu nya. Model teh nu karitu nu ieu we lah anu kelas-kelas ieu lah abi anu supermarket atuh da biasana sok aya gitu di warung-warung kieu ge abi meser teh gitu. Abi mah da warung alit. Oh. Naonnya keula paling di dieu mah ayana nu kumaha nya. Tapi haus ieu teh. Baelah nu aya we daripada ieu da bari ingung atuh tah aya mah. Keula. Paling ieu we lah. Abi da teu biasa teh-teh anu ieu teh. Teh anu ieu teh ieu rada lumayan lah ieu mah rada masuk gitu. Mana teh QRIS-na? Nih, 5.000 perak repot ka di QRIS. Mun da abi teu nyanak artos kes. Tuh, teu nyanak artos kes. Nah, gagal wae keula. Teh saldoan penginten. Wah, yo sakamana wae make jeung taya saldoan. Ieu QRIS-na jalan teh? Jalan atuh nu teu jalan mah HP AA meureun make jeung nyalakeun QRIS. Make jeung teu jalan ieu gagal QRIS gagal. Tinggal saldona atuh ayaan henteu. Saldona. Nya 5.000 teh aya. Saldo mah aya make jeung teu aya kamana wae. Saldo mah ayaan. Cing, ayaan teh atuh. Mana? Tuh, saldo mah tah. Naon AA eta mah 5 perak atuh lain 5.000. 5 perak naon? Oh, pantesan hese wae. Iya, teh Ngantos we saldoan atuh. 5.000-an. Kes we atuh. Kes paling teu keur nyanak kes ieu Nih teh. bubuk AA. Sanes da abi kan ka dieu niatna sanes deuk meser kes sugan teh bieu teh saldo teh abi teu ningal hese komana ieu meunang teu dibalik. Ieu sabaraha nya sugan teh. Kadiukan artos teh Sanes kadiukan nu sabaraha ieu. Kut ka 100-an 200-an. Tuh, 1, 2, 3. Da teh abi teu nyanak artos kes bieuna rek meser ku QRIS. 2.000, ieu mangan 2.000 atuh. Nya 2.000 mun nya canak lah tuh. Teu tiasa ieu mah 5.000-an. Nya ada maksud teh abi lamun di bumi mah aya artos mah ngan ieu nuju ngalewat ka dieu. Nu 1.000-an mah eta tah 2 nyanak tah. 2.000-an mah eta tah nu di panghandapna tah. Wareng eta mah. Ni kacida abi komo nu kitu atuh ieu ge abi tos dipaksakeun. Hirup mah sesuaikeun jeung kaayaan isi dompet tong sok legeg hayang anu berkaleng-kaleng minuman kaleng. Aya duit ngan boga 2.000 perak nya bubuk deui. Nah nu kieu ieu sabaraha? 1.000-an sok 2.000-an eta. Minuman nu kieu deui Sesuaikeun ieu gaya hidup mah Terus tong make panyerotan da moal dieu ieu plastikan era. Aduh, beli jeung kudu diplastikan 2.000-an oge atuh. Nya teteh da abi mah ngalewat eta tetangga teh warung ngungkul. Gengsi diheulakeun. Lamun melongke ieu plastikan atuh pira plastik sabaraha sakalian ku abi dibayar ka dieu plastik wae. Nih harese warung ieu mah plastik oge dicegit. Gengsi diheulakeun. Lain gengsi diheulakeun da atuh kudu ieu. Ya, ka dieu tong diplastikan mahal plastik mah. Nah, ieu maksudna teh tuh. Tinggal ieu jadi bocor kieu, kumaha teu balik ieu. Nya geus kieu teu balik pisan da atuh kudu meuli teh kudu balik ieu mah jeung puput jeung receh duitna jeung 100 perakan. Ieu meuli teh. Lege gede juga tuh.